Manehna jongjon ngenteng netep imet kana bagian-bagian beungeut jeung awakna. Imut, kerung, cebi, jeung sajabana. Geus puncengeus deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibobodo tea. Hehe. Jerawat. Mani beureum kieu. Pencet kitu. Ah sieun peurih. Antep wae. Asa ngagokan deui. Tapi ke. Asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asapna. Jiga cinta kuring nu ayeuna keun ngacambah kaluar tina kulumutna budak cahaya anu sumorot ti soca anjeun akang. Nya bener jadi panyari geuning. Panyari kana beungeut kuring anu cek batur mah ngalak ka indung saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyepes pisan pangambung sareng keninna mah. Ari gado ngalak ka nini kuring naon deui jiga mamah teh nya. Oh nya bibir jeung buuk jiga kembar cenah kuring teh jeung mama. Tah palebah Allah jigana ngalak ka bapa malah palebah lembab mah cekih pisan pada agar blay. Saur Mang Omeng mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa nya ti saha deui ari lain fotokopian ti bapana deui mah. Nya ti aki kuring cenah eta oge. Da kuring mah teu fungsi tepang anjeunna kabujur ngantunkeun mugi ditampi umat Islamna diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Eueuh eta saha anu kaluar tina beungeut kuring? Wala beuki ngalobaan ampun. Oh kaharti ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya emi, aya aki, aya bao, aya uyuh. Nya walungan cinta nu ngembat panjang deui. Panjang pisan ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh ngocol ti Rama Adam jeung Ibu Hawa. Terus ka karuhun, ka nini aki, ka indung bapa, terus ngamuara dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya nuhun insyaallah kanyaah kadedeung aranjeun baris dipiara ku kuring walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal dikotoran moal diheugeuleuh mugi Gusti ngabdi ngajarin ka diri kuring. Ayeuna mah hate kuring teh keur bunga. Cinta mekar dina dada bareng jerawat anu melengkung dina ieu pipi. Gerak ngarandakah terus kembangan terus buahan. Eta walungan cinta nu ngamuara dina diri kuring keur sinang ngamalin terus ka anak incu, buyut bao, terus nepi ka turunan nu panjauhna. Pancen kuring bajoang sakuat tanaga sangkan eta kasucian wahangan cinta teh ngakmalir nepi ka samudra rahmat Pangeran insyaallah. Ieu jerawat beuki asa, ieu hate beuki nyanyautan. Akang ari ayeuna aya di mana?